Ulah cerik dong diceng-cerikan, sanajan cinta ditolak akan pasrah kumarima, dagening kieu kuduna akan teu bisa kumaha. Mani kelarnya kado ngawi di sawah beri angin ngahiliwir kieu lah. Komo lamun ditarima mah eta koneng ngaas, moal meureun aing sasedih doang kieu. Dua kali ditolak cinta ya aing. Sari terbuka banget baeng mah. Doang nama ditipu ku si Omi ya aing ya. Dukun palsu eta doang nama kamari. Duit mah eueuh 100.000. Uyan ku aing teh di kesan ge langsung. Aneh, Mbak si Black kemana ya? Gue yang di siaran di timur-timur siapa dah? Mana ini gawihnya? Ini sardihan aja dengan lagi ya. Iu nyanyi perang saya mah. Kerbahagia apa ditolak cinta isi? Kelar bae nyanyi di sawah tengahan ge. Nyanyi gelebut angin kieu lah. Kok malah mun bari jeung kabogoh mah. Lamun aing teh ditolak mah kamari mah. Gagal aku ditolak ya aing ya. Lamun teh ditolak mah ya lah. Liuk baeng duaan di dieu. Jeung kabogoh indah meureun gitu. Oh, nah ngadenge ditolak-tolak itu. Oh, Doang nama kamari ya. Ah, enak pura-pura tinya hobaik. Hei, doang nak bahagia ya doang ya. boro-boro bahagia dia, kamar yang ditolak dia. Kira aku yang mau ditolak. Ih, dia mah. Kira aku ya, jika mari geus diberelen, panglai jeung keong. Oh, dia keong aku yang diangun. Panglain aku yang pengen ngebura pare. Dia mah mere solusi ka aing kitu aing mah. Kakarak mangge ngapelet ku keong. Atuh encan boy, kabeh butuh proses. Haran lagi nyari hati ya. Ulah doang akan cabe dia mah langsung lada bae kanan ge. Tadi nama Om ya yang syariat, hayang anu tokcer Om. Jadi sekali niup gitu langsung deket jadian. Ih, dia mah berjuang lagi ulah langsung hayang kieu bae. Ih, Om, maksud aing maki ge deket Om. Dia mau kemana gitu mikirna aneh mah. Geus, cek aing mah ulah nyerah dia mending sakali di jeung aing ka ditu. Dung aing, kamar ge gagal aing ditolak. Terus dia kamari ngomong kasih asku mah gitu. Atuh cek aing kieu Om. Neng cek aing, daek teh jadi kabogoh manehna ndungeun nolak aing. Atuh dia masalah iya ngomong nah pan kamari dia mentan lagi deket doang kan anjing bobogohan. Tapi ho bener Om, eta kamari ngomongna ngan hayang deket doang aing Om. Tapi Om lamun hayang bobogohan eta naon nambah deui kitu duitna. Wah, dia nambah deui soalnya jeung bobogohan maren deui cuy DP-na. Dia mah dong aing nu loba duit bae para saya mah kudu nambah deui. Atuh rasiko dia mah. Laju bakal hasil di mall. Hasil mah yakin Bener percaya dia. dia ka aing. Edan bae Om aing kudu percaya ka dia deui mah. Atuh dia teu percaya ka aing mana ka saha deui geus aing mabur ya. Kamu sekali tidak mabur, teu percaya deui aing mah. Aing di dieu gini iskeun pamikiran kalau datang teh si Omi. Tapi ngomong-ngomong ini purit dong namanya. Yang serada poek ieu. Balik aing. Aing teu percaya. Ayo bae percaya ka aing. Polongo. Waduh, gengsi aing kamari kuat dihajar tuh anak Jawara, kudu belajar silat ya aing ya. Mal enak yang kudu belajar silat ya. Mas doang yang latihan we. Mal enak yang gengsi eleh ku anak Jawara mah jeung cewek. Pingkeh helanan ya, terus tap empuk ya, dijajah lah ku aing. Mantap dong, aja potong keneh ku aing ke jeng-jeng lah ya. Kemudian anak Jawara ku aing, jeng papa nake pepes ku aing uluna yakin. Macam-macam aing kuat kamari di nyanyerikeun di isin-isin aing. Kayu jeng-jeng ku aing geus potong ya. Karena naon deui ku aing dijajalkeun ya, ha? Mana ya ngetes kana naon ya?
Oh, itu tuh beneran tuh. Woi, Om. Tadi dia. Biasa beda Black. Kau yang di siaran dia. Nah, ini dia manggil pendekar segala. Sampai kade dia ulah Bang. Nah, ini dia tuh jelas kieu yo. Tah, kuari kieu Om. Aing kan jadi ilmunya. Jadi ilmu kumaha dia Black. Tadi aing geus latihan. Nah, terus Kau jeng-jeng kau yang potong atuh ya yang tadi. bisa matong jeng-jeng Black dia mah. Soalnya aing kamari ieu yang menyeri dia mah. Kunaon? Ku anak Jawa lah dihantem ya aing. Pan gengsi aing meureun. Gengsi laju dia matong jeng-jeng itu. Atuh. Terus dia di kuari ku aing kajajal ka dia. maksudnya kumaha yuk? Atuh nu kajajal yang ka dia. Atulah make eta dia tangan kosong bae endek mah. Ayo siap lah. Jajal orang. Ayo kita tonjok. Ayo. Lah Black, meh Black kau yang beung kacolong ta. Ayo gerak aja ilmu mah. Waduh. Lah dia mah Black cek aing ge. Can asak atuh hayo gerudang Nah, dia Black yang melatihana. Asakeun kanan ge tange keneh eta. Kayak tadi kumaha tadi na dia Black aneh yang bisa kitu. Kayak kau yang diceritakan Om. Kumaha ceritana dia coba ceritakeun. Kayak cerita na Om. Woi, gagah abah tadi dari Lempang. Tadi dulu anon tebar kama tadi dari nya. Sok kagak apa itu ngomong? Oh, kalah ngegas dari ya mentang-mentang anak Jawara. Oh, pura-pura kari salah mah. Tah, kitulah airi ngerasa salah pameta hampura naon. Macem-macem, tuh nyaho gitu aing anak saha. Tah, gitu cerita na Om eta. Gitu pantesan dia tuh anak Jawara eta uyuhan beda bikang eta nu ngalawan. Coba lalaki dia, Masya Allah. Kamana ieu teh ngajak latihan ongkoh? Heuh nya. Enggeus tungguan di dieu bae. Ya ada kesara rampil. Heulah. Di mana bae kitu Aas? Buku iya geus nyar sinyal. Atuh hayu rek latihan teh. Atuh hayu. Ayo geus irang balik ka dari ya. Geus geura sariap. Siap. Urutannya. Urutannya. Siap. Hot. Hot. Hot, balik badan. Hayu geus saurang-saurang. Paheula maju. Tah kuari Epa tonjok Aas. Yes, bagus. Kuari gilirannya nih. Giliran nonjok dinya. Angges, bagus. Tah, Engges bisa mah lo pakai sembarangan. Nuhun teh. Jangan jaga diri orang kok mau orang mah cewek pan kudu bisa jaga diri. Kemana si Omi? Di kamari tadi bere-bere jatah ya kumaha ya. Aduh, si Omi kemana ini nyarna teh? Ya anak Jawara itu kan. Dong namanya teh keur latihan. Aduh, mending dilalaga ku aing ieu ya. Jelas kan? Jelas. Kemana ya anak Jawara? Atau balik. Mentang-mentang anak Jawara. Ini ngegas gitu. Om. Ada be. Yuk. Om. Hah? Aing eta ilmu di mana dia eta? Di guru aing atuh Black. Di mana guru dia eta? Lagi boga dia guruna. Lain kita yang sekali ngajotos yang ngajedag gitu ku dia. Tuh dia bisa ngelehkeun eta be dia. Aing boga tuh guruna. Di mana? Atuh aya ini dia. Ayo antar aing. Ayo. Black. Naon deui dia? Dan dia boga duit teh be. Di mana duit? Pada guru kadinya kudu make duit. Ka aing beh heula bikeun nah, kae ka ditu kana guru aing. Aing bukan duit nagengeun gocap ku kumaha Om. Atuh dia mulai gocap teuing Black dia mah. Tuh kumaha jadi nagengeun gocap ya? Tuh dia mah kira-kira bae Black aing entah mah aing lempang dia mah. Gocap bae lah burung nya. Kumaha? Anggeus teuing burung. Ngeun aing tuduh ku aing mah jeung dia nya. Anggeus kueng ke dituduhkeun. Nang bae. Kabaran dia aing nya. Heeh, tenang. Langsung kabaran. Telepon Siap. bae aing nomor aing Siap. kan. Aya. Langsung ka itu.
Black, jadi kabaran gue. Mau lah kebal-kebal. Oke, sip. Ya. Woi, dek kan anak Herman. Biasa tuh, mantuan ngaduk. Oh, tuh maupun kerletik dek kan mah. Hai kaplek ke mana? Boleh. Terus lah, burit. Yang hujan. Aduh, ini bebek kan gawean aing. Niripu aing mentekan keong segala macam ya. Itu di paraban kayak ngendog gitu bebek aing ya. Woi, keren dia. Biasa bae om. Maraban bebeknya. Oh, Woi, naon? aing mau kepiduitin dia mah. Nu kamari kita dibayar aing. Ih, beneran aing mah sekalian ku aing ke ya. Dobal. Mana? Aya duit mah di dia ya. Aja ya duitnya naon ya? Dia pura-pura jadi guru aing bae, Cuk. Guru naon nih guru naon? Si Black dia mencerita, nah aing latihan silat. Nah. Dia pura-pura jadi guru aing bae kayaknya. Lain dong narada gede emangnya duitna. Aya, Cuk, 100.000 lumayan. Wah lumayan. Tapi yang maraban bebek ku lain sakedeung. Geus geran aing nelpon si Blacknya. Oh. Umi. Halo, Di mana dia Black? Kuari. di jalan. Ayo non, Tadi biasa kedeung. kuarinya. Oh, Saya gitu. aya. WhatsApp keng kadinya nya. Oke. Oh, ayo. Siap. Oke. Tah, Cuk, kuari dia geus segera siap-siap. Siap kek, sakedeung siap. Moal main dah moal kebel ka dieu deui mana. Oh. Gawain geus sani sih. Oh, aing dah ben. Geus, Cuk. Yes, Aing suruh pakai atribut nah urang numpang. Si kabur ka panggur. Main kebal amat si Omi. Si Black. Di mana dia posisi aing nungguannya? Aing di dia keneh, kayak tungguan lah kedang tungguan. Oke, siap. Tungguan koeng. Dia mah dong dudukunan kamar teh kan. Oh, dia mencekeng ge, mantakan. Ayo. Iya, di dia Cuk, diuknya. Oh, Aing manggian si Black lah di dinya tah. dong geus kira. Kebal amat si Omi kemana dah? Woi, Om. Hei, ini dia. Mana ya budak angela. Bah, hei. Ja, nu kamari kapanggih di leuweum. Eta kamari koeng. Aneh. Geus kira ka dieu. Protot bae. Geus ka dieu. Oh, iya nya, jelema mana? Oh, bah, iya. Jelas. Kan kieu bah nu tadi teh Oh. nu hayang bisa silat. Di mana ya, Bah? Yo ayo, ilu, jeneng. Ayo. Ayo guys, siap. Lain kumaha ngomong ka dia. Serah dia tah mah. Tapi enggak ada tulanya. Ningat na sieu eta. Moal serangan ge moal. Geus kieu nya. Mun dia bisa ngelehkeun aing, berarti dia geus kataekan. Siap. Geus rangai. Dia mah karakter itu doang. Gas, laku kurlingan bae. Karakter itu. Wah, aing doang lah kudu nyaho kalemahanna heula ya. Kelebah naon atuh dihajar ya, ha? Nur rada kuat ya si Abah ya. Ayo, udah.
Nalagaan ya mah, lain tulukan ini mah. Kemana si Omi dah? Ayo Black terus. Si Dacu. Haru. Ayo, kalau batang gue dan pindah gitu. Ayo. Bah, rang dak tuh. Mana? Tuh. Modar dia ku aing. Berarti yang katakan ilmu yang ya. Mantep ya. Mana si Om ya? Parah tamah. Woi. Cuk. Oh, udah Black. Cuk. Woi, Cuk. Parah si Black nih pingsan batur kan. Kalau enak yang dibawa balik ya.